ada kiri kanannya. Ada kayo. Apunten ya, abdi bade ngeuring nyanyi ya. Bade ngeuring ngamen di dia ya, mudah-mudahan kahibur. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayat tercinta. Aku ingin bernyanyi walau ayat dalam ayat kenakaman. Aku ingin bersembah walau hanya dalam mimpi. Oh iya, kamaran teh jadi mak. Misi. Misi. Oh ya. Oh. Ini si Amon. Bijibi. Pak Jimmy ya. Oh, jangan nanti lah yang warung di dia. Lain ya, inspektor muka tokoan, letikan biasa mon. Lain mon Alicia kamana wae kapan ieu kapanggih kamana wae. Urang teh aduh aya nanti ke rumahnya. Kali tukar dia nanti ketika terjun ke nangamen. Ayo, Pak Jimmy teh anu nyalek ya. Heuh teh cak anu bareto nyalek ginanan, mana teh menang. Jadi akhirnya bangkrut. Jadi gabung jeung ente. Gabung we teh jeung urang gitu. Sabar anu penting mah da urang teh Heueuh. paling ngamen gini penting mah ulah mau ke. Tah eta urang mah anu paling ieu mah nu penting mah urang ulah pulang paling pok anu teu beres tah kitu Terus nya. nama ayo aing mah ngopi-ngopi. Ayo, ayo. Ayo ngopi ayo. Jim, ayo tuh, ayo. Oh, ayo, ayo. Nawan ayeuna mah aing ka di dieu mun ayeuna mah. Oh iya. Singan aing di dieu, makana sia lamun liwat ka dieu ke. Heeh. Nyimpang ka dieu. Ari liwat mah sok cuman pantainya warung teh di dia tuh dah. Lamun nyawa mah urang nyimpang-nyimpang beren. Kesiap ya mah ngopi ayo dah. Ayo ayo ayo. Tah eta mah. Nuhun. Terus anu urang ngopi di dieu. Sia di dieu mah arek dahar naon gitu tuh aing disuguhan. Nah, harusnya. Alhamdulillah halus itu sakit. Tah eta mon sia arek kopi naon mon? Biasa kopi hidung. Kopi hidung. Kopi hidung wae itu mah. Ai Jimmy ngopi naon? Cai. Dia mah cai bodas ke teh naon teh herak teh, dia aus ya. Oke siap itu mah nya. Kedeung aing ngopi lah nya, ngopi nya. Sok sing tenang we jadi silakan nya. Ya. Ya usaha nanti mana teh. Apa? Sebenarnya tim sukses kurang. Ibunya Teh perlu ada eta ini nya. sih, Makin pernah ada ini cenah mana nanti jadi bos nol cenah gitu. Alhamdulillah. Apa sih mana gitu tah sampai lewat gante gitu. Oh, tim sukses.
urang teh haritanya manehna teh nya. Hari teh. Wah, alhamdulillah. Lah, enak mangon. Ana ngopi. Geus menang barang gitu ya. Kalau menang sakieu ku gue tadi. Masih sabar we ya sama ngopi. Biasa. Ngopi. Enyo. Oh, nuhun ya. Nah, rokok apa ini rokoknya? Nah, rokok di dia. Aduh, alhamdulillah bisa atuh deh. Ieu tuh. Ya, teman bisa dia. Sana di tampi ya nya. Ayo, Sat. Lain mohon orang teh hampir sila teka panggil jeung nya. Saya merunan setahun banyak. Aja setahun. Saya nya. Lain aku aing ya. Alhamdulillah orang bisa kapanggil jeung maneh mohon. Dia kumaha lakona kalau saya teh ayeuna ente bisa ngamen jeung Pak Jimmy kumaha lakona ieu. Urang teh jadi enak teh. Hese perusahaan. Tah, ari teh pamilu jeung ieu Pak Jimmy. Jadi ayeuna tapi ka ayeuna ge milu aja jeung Jimmy ya gitu teh ieu. Jadi pagawean kabeneran deh ieu bangkrut. Itu ayeuna teh. Kana ngamen anu partai teh. Sementara ieu Lain ai Pak Jimmy kumaha lakon ieu baheula kan lainnya rek baheula ning ngana jadi jeung si Emon hiji ngamen. Jadi kieu Jon lalakon teh Jon. Baheula teh urang teh emang nyalek Jon eta teh duit loba Jon urang teh heuh. Masa geus loba gitu ngan urang teh hilap meureunnan Jonnya terlalu percaya teuing meureun ka tim gitu. Nu akhirna mah Jon urang teh ditaripu ku tim sukses teh. Tapi ayeuna ge urang teh jadi bangkrut gitu. Untung we urang teh aya nu setia babaturan teh si Emon. Ini urang teh milu gabung we jeung si Emon teh ngamen. Oh atuh da kumaha atuh da ngaranna ge seolah-olah kos pertandingan ada kalah ada menang ulunnya Pak Jimmy. Tapi ketika digundulan gitu kumaha aduh urusan aduh. Sing sabar we nya. aduh jangan ini kan teh asal ada berges euy awakna mah euy. Atuh kudu aya perubahan setiap mon hidup mamon. Tong kitu wae aya sia mah kakak kana ngamen lupa atuh aing mah. Mon, si Ojo duitnya kos rada loba. Coba kalau mun teu urang ieu urang naon tingalikeun skill urang ngamen gitu. Sugande mere rada gede manehna. Heuh, nya. Jon sugan mana arek non arek pesen lagu gitu lagu naon gitu mungkin urang keur ngamen ya. Aya lagu mah atuh boga aing mon lagu favorit. Sok aing janten lagu di batas kota ini. Oh atuh eta mah gampang atuh lagu eta mah sepele. Mana belah dia atuh. Abo orang nyanyi bareng. Sok mainkan halus laguna tenang, sawerana mah tenang. Biar kau mengerti apa yang dalam mengapai yang datang silih berganti peri-peri mencekam aku mengharap selalu doa suci dari Hai kasih tambatan hati ku kenal lagi saat menjelang perpisahan kau menangis di pangkuanku begitu tulus akan cinta kasihmu semakin aku mengenalmu kau masih mengharapkanku ini tubuhku penuh dengan luka gagal dan gagal lagi apa yang aku cari tangis pedih tersimpan dalam hati
Mantap siapa aya bakat mah itu mah. Ya lumayan lah orang Nggak saing ka jadi. pada cicing we tidak. Kieu mun aya mamon. Heeh. Jas di dia aing teh urang jeung kafe di dieu. Heeh. Ente kali saja gini. Semoga gagal pokona mah. Oh iya siap. Mudah-mudahan nya. Tak enak arek daan mah dahar naon ngopi naon. Ngopi geus nya. Dang dadang. Kali siap dah hayang dah mah tadinya selapare teh. Siap. Lain pokona mah diistimewakeun enak. Atuh bayangkeun urang ti isuk. Kurang duit sak kieu tuh. Aya duit atuh ieu kan kur 7.000 perak. 7.000. Kumaha kana naon atuh tenang ku aing dikaju sawer lah. Iya, nuhun atuh nuhun. Siap. Iya. Hampurannya orang ada makan dia. Pada makan kapangi saya teh mana kamana di kara. Pan makrumpan aya loba kebutuhan maning urang di kudu keberangkatan wae gitu teh. Siap. Kebutuhan. Ya. Makan deui nya. Doakeun suksesnya heuh. Amin. Hasil maksudnya. Amin. Engke urang teh eta ka di dinya, ke aing panggil urang nyeunta PKP di dinya. Oke ka dia deui lah, ka dia deui. Aya waktuna ka dia deui. Ya, nuhun atuh ieu nya. Ya, nuhun Jon ya, nuhun. Hati-hati nya. Nah. Kali hati-hati. Iya, nuhun. Bisa aja kemana apa? Coba tinggali sabar duit. Sabar duit buat tanya. Urang alhamdulillahnya heung semenang dibere kopi, kemana tadi sebulan kopi, sebulan dahang. Ya, nggak bere bakal, amplop deui. Atuh geus jadi bos namanya Mas bos. Coba warung. Ya babas lo. Ari kumaha tuh waduh. Mudah-mudahan we jadi eta kafe dan nya Ini orang buka ya sabar duit. 2.000 perak. Bos kedua.